ulah nya mereka nulung ulah sok itu henteu ieu mah kararesan we mak kumaha jang ai ieu teh urang mana cenah cik atuh ari sabenerna mah ieu teh bapa maneh jang bapak naon ari mah bapak mah ayeuna ditumari teh lah ada orang tadi kena buru-buru jaring itu lihat euy ngaduh mak jang mak kumaha cu saya aneh ieu mah beterendeng jeung jelema anu bukan-bukan kumaha teh saha ieu teh mah cik sabenerna mah jang mak teh melaan maneh lah mak teh melaan maneh hampura dawala melaan kumaha hari bapa maneh teh dibawa dicacag ayeuna teh dileuweung bakal jadi opat salira bapa teh bener jang uluh nah Arjuna jadi kitu mate kokoceakan nempo wujud maneh baloboran getih duaan atunaha keur ceurik kitu sumping ieu satria ujug-ujug bogoheun ka mak ceuk mak teh heug teu nanaon kaula dipikapalai ku salira tapi pangnyageurkeun heula anak kaula ari pek teh pinter maneh teh dicageurkeun teh ku ieu uang teh wae teh lain kakasihna teh nyaeta Dewa Nur Cahya leres aya nu keur jejeritan si horeng inung anjeun keur nyeung ceurikan anjeun nya kaula teh ngadua anjeun diubaran ku kersana Gusti nu kagungan hakikatna mah ai nulung tong bari mentung lamun mere ulah bari neke ai kitu geuning anjeun mah nulungan teh aya kahayang eta hayang kawin ka inung kuring aya pamrih loba teh nu kitu mah ayeuna ngabagi-bagi duit aya masjid can anggeuskeun ngan ceulina di harewosan ulah salah nyolok ulah ieu nya merek nulung ulah sok kitu henteu ieu mah kararesan we mak kumaha jang ai ieu teh urang mana cenah cik atuh ari sabenerna mah ieu teh bapa maneh jang bapak naon ari mah Bapak maneh Semar teh ieu nu aslina mah jang cepot ieu bapak maneh jang bapak abdi kumaha ieu teh bapak maneh bapak teh pan tadi teh rek dipentat keur tumbal ku Arjuna keun antep wujudna mah cenah dibawa cenah dicacak jadi opat tapi ieu manukna anu bakal ngayakeun tungtutan ka maranehna bawa nya da bapa urang mah bisa mancala putra mancala putri mancala pager ge bisaeun bapa mah sakapeung jadi satria sakapeung jadi burung hantu ini siang malakar pae ngomong teh anu leres bapak maneh ya teh jang bapak maneh jang ah nya meureun
tong make meureun atuh inya mah cing amuan sampingna da bapa mah sampingna teh seungit kastori nya ge kuleuheu aya seungit nu mandiri murukan beda ti batur beda jeung sarung urang bade namun sinjang sakedap sok beda heeh bauna wawuhnya aduh obat cing bapak paingan mak bogoheun mak geuning ieu teh bapak monyong disangka ku abdi urang Korea meureun punten sok aduh Gusti teu sangka eta bapak urang Bapak Semar paingan emak montel aya di kamar meunang ngahep-hep pada kekepan kuno kasep meureun nya paling-paling geuning aya dina pangangeusane ngaguik yes teh pamali ka kolot kitu nya bapak urang lho bapak urang ayakeun tungtutan jang urang ayakeun balitungan urang serang eta nagara ku urang wah sanagara diserang ku sorangan bapak teh kumaha teh bari jeung raja-raja patalukanana ge kumaha lamun koalisi Astina Wirata ke dipenta pertanggungjawaban dan dipenta bantuanana nah kira-kirana malah bakal atoheun urang Astina urang Wirata urang Manura oge da kabeh dijajah atuh tah ieu teh bisi ngajajah ka Amarta jang kumaha tuh Pak hayang aya batur maneh kancenane bener nya ma kaula nun nyayogikeun sai naheur sai mah cing loba bakal datang semah ka dieu saha sok we tepina kaula nun tara dua kali mama dititah ku bapak pok dirdig pok duduk beda jeung si ai eta dititah ku salaki teh kelanan atuh kagok keur geus sia TTS buru mah minta cai kelanan dia maca heula SMS ti saha tia tah gitu brak babetkeun geus atuh mun kata tuluyan kitu bade ngahaturanan linggih saha Pak pindah ka dieu urang nyieun keanehan naon jadi pemburu hantu da geus lieur anu jelema teh geura tong borom make jeung pipilueun kana urusan jelema urusan juri geus pipilueun naon maksudna geus jawab lain naon maksudna ngalah duit geus eta Kang Basyo ngalah duit mah pecakan sarerea sadunya dagang baso sanu rek meuli aya naon Pak urang ucing-ucingan ya ta ayeuna wujud Bapak teh geus diteuk-teuk jadi opat ku saha teh ku Arjuna digemol dek disetorkeun ka pigurueunana matu urang cokot ku Bapak urang gupan dulur kaula anu opat geus jadi opat potong yap dihaturanan linggih kalayan mentang bentuk hiji-hijina ieu kaula salaku pancerna nyalukan anjeun Arjuna katatang koteteng milarian wujud Semar teu aya tina gemolan si horeng ieu wujud teh cing